Tah janten kumaha mak ieu teh. Abi tos nyenak masak seueur ya ka bumi emak. Nah emak bade digulung langsung ku sarerea di dieu. Kabina-bina teh, sia ka mak teh, da lain garong mak teh. Kunarareon sih? Kusabab tos ngariung ku mak bade dikawitan we nya. Manawi aya nu gaduh 100. Atuh meuni teu judul pisan mah ih ngerakeun di kandang sorangan. Iu. Heureuy atuh emak mah heureuy jang ih. Tapi mun aya mah mangga we atuh. Ieu mah manawi kitu. Mah ih. Mama nih gara rantengnya. Abi jadi sating gini kata gue teh. Gara ranteng oge tukang ngadaharan jukut hunggul. Tong daek poni ah. Incu emak eta teh. Muhun jang, kumaha kitu bade narosan? Gobloknya. Manawi atuh mak ngaraosan. Atuh kumaha ieu teh mak? Adon jadi but-but kieu ngobrol teh. Tah jadi kieu nya. Ieu arisan teh mayarna 500.000 saminggu sakali. Ayeuna urang kocok pertama. Saya mah jaga kalau dapat awalan bakal ngamanfaatkan jangan dapatkan kandang. Tawing mah lamun menang mimiti, rek dipake modal ngarantau ah. Hei bocah berem, antum letih kene, rek ngarantau ka mana? Rek gawe naon? Rek main PS di luar kota samingguan. Masya Allah, terus tunjung antum. Si kehe jiga nurek mareunang mimiti we. Ari urang mah asa tegenah hate euy. Komo ningali gerak-gerik si emak karaki intro geus nyelang duit. Heureuy jang, eta mah heureuy. Tuh mak cek abi ge. Tong sok kitu hayo engke jadi burga. Naon burga teh? Buronan warga. Sok atuh mah gerak kocok ana tos teu kiat. Tah, nami sararia teh tos ditulis di jero kocokan ieu nya. Ayeuna nu kaluar ngaran eta nu meunang mimiti. Ih, mah hebat. Alhamdulillah geuningan ngaran emak nu mimiti bijil. Kumaha audiens adil? Sadayana adil? Aduh, ana bakal kelaparan ya, salila saminggu. Tah, engke minggu payun kadarieu deui nya urang pangocokan nu kadua. Jera si emak kuriak euy. Terus kunaon? Rek ngilu ngaduk mang? Lain belgug sia teh. Wih nggak hernia euy. Heran meureun ah. Heran. Ayo urang sampeurkeun ah. Mak gaya kuriak. Kuriak naon ya? Alhamdulillah jang emak teh meunang duit cicing. Teu panjang pikir emak mah langsung dijieunkeun kontrakan we jang bakal emak. Lumayan jang biaya-biaya si Foni oge. Oh gitu mak. Syukur atuh ah. Muhun jang barade ka mana atuh jang teh meni duduaan wae jiga sikit. Kalau teh teu ningali aya kids ngejeblag payunan. Geus ayo ah. Sok frustasi urang mah ieu lila-lila teh ngobrol jeung si eta teh.